aya ibadah urang anu moal ditampa ku Allah Rabbul Alamin sapanjang ngabogaan opat rupa. Kahiji anak goreng patut ka inung bapana deuk ibadah beake anger ku Allah teu dianggap. Kadua apa majikan goreng patut ka salakina maka bubar teh dieu wayahna ibu nyuguh heula ka salaki. Minimal jigo teh hampura beb gitu. Kan tanggal hiji Sawal acan datang ari baju teh geus dipikiran di ayeuna tah eta teh panyakit ibu-ibu. Anu katiluna ibadah urang ditolak ku Allah Rabbul Alamin sapanjang aya dulur jeung dulur masih kena can akur. Maka kudu kudu akur mah lain jeung batur jeung dulur. Tah eta. Anu kaopat mah jadi ibadah urang ditolak sapanjang dina hate aya rasa